Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi anu salawasna mikareus tur mikasono kana dongeng-dongeng Sunda nuju di mana wae linggihna, haturan wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangkeun dihanca carios anu katunda sabaraha dinten kapangker. Nyata carios nyambung anu judulna Harimau Campa. Upami dina basa Sundana painten Maung Campa. Karena dina waktu dia parantos dugi ke bagian ke-10. Tuluy ieu carios mangrupikeun rekaan tina kajantenan nyata di tahun 70-an. Mangsa simkuring nuju ngalalana di Pileuweungan Seitabir, Provinsi Jambi. Mugi wae non anu didugikeun, mugi ngajantenkeun hiburan, ngajantenkeun pangbebrahmana atanapi sakedik maparin wartos ngeunaan kayaan di Pileuweungan Tatar Sumatera mangsa baheula. Ieu carios mangrupikeun karyana Andang S. Argayuda atanapi karya simkuring. Mangga para wargi wilujeng ngadangkeun. Pun awitu astuna masidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Sanes Bangkarim ari Maung Campa teh lalaki atau awewe. Wisnu kamadaka tumanya ke Bangkarim panasaraneun kudu ngaran Maung Campa anu nyata-nyata geus bebela ka manehna. Nya aya istri aya oge lalaki. Mung anu istri mah cenah geulisna liru widadari. Bangkarim apalin pisan kana sejarahna Maung Campa sabab manehna mah asli urang Uluan Tabir. Jadi bisa ngeces centrekeun kana kayaan Maung Campa. Bangkarim mah piraku teuing aya maung siga widadari. Wisnu kamandaka nyawad caritaan Bangkarim sabab ceuk pikirna piraku teuing aya maung geulis. Jadi tepercayaan kana naon anu diucapkeun ku Bangkarim. Ari Kang Wisnu diwartosan teh geura pami akang pendak sareng wujudna Maung Campa dina rupa wanoja pasti bakal kapengpeongan. Bangkarim ngagebes kana ucapan Wisnu kamandaka anu sasat percayaan lamun Maung Campa awewena kacida geulisna.
Dok biasa cikopi nu ledok akang rek ngadaweung di dina bang barung bari nyuling. Sakitu kerurit oge Wisnu Kamandaka teu pohoeun kana nyuling. Tiap Kang mung tong wengi teuing margi enjing diogan ku Datuk Bual saurna bade ngasek di huma. Si Odo ngingetan Wisnu pedah kamari aya Siti Jubaidah ngadon ngondang ngajak ngasek di huma kolotna. Siti Jubaidah teh putrina Datuk Bual anu kungsi ngirim bubur jagong ka Wisnu Kamandaka. Ngan bubur jagongna geus dicampur racun. Ditahan bapana anu harita masih ngabalad ka Datuk Salamuddin. Tapi sanggeus kabuktian Wisnu Kamandaka teu teurak diracun, Datuk Bual milih nyerah. Manehna milih ninggalkeun Datuk Salamuddin karena langsung duduluran jeung asmara saparakanca. Datuk Bual disagedengan ngajak duduluran ka asmara oge ngabogan karep hayangeun ngajodokeun Siti Jubaidah ka Wisnu Kamandaka. Ngan Wisnu can mere jawaban. Alasanana can boga niat tararabi. Tandina jan kitu teu nempokeun semu ka kulawarga Datuk Bual tetep nempokeun budi parangi anu hade. Ngasek dok. Saha nu ngabejaanana? Wisnu curinghak. Sabab di bareto hayangeun milu ngasek resep cenah loba batur bari ngadon dahar balaket serakan. Eta papacangan akang bari ngintun tuangeun. Si Odo ngabejakeun kedatangan Siti Jubaidah anu ngajak ngasek. Bari umat-umatan sangan Wisnu datang ka huma. Oh nya siap dok. Tapi montong nyebut papacangan sagala da can karuhan. Wisnu giap nyanggupan tapi bari ngagebes ceritaan si Odo. Akang masuk pura-pura kapan dina acara duduluran segitu layeut sareng Siti Jubaidah. Si Odo teh eleh carita sabab katempeun kumanehna Wisnu Kamandaka berduaan bae jeung anak Datuk Bual. Ngaragangan Odo tau moal nolak mah teu tega. Ongkos Siti Jubaidah teh geulis. Wisnu Kamandaka ngajab si Odo bari nyerengeh. Sabab batena mah ngarasa kasengsrem ku anakna Datuk Bual. Ngan manehna geus leuwih ti heula katarikati ku Rara Inten. Mojang geulis anu hirupna nu geulis. Penting eta Wisnu teu kalerenyuan. Ukur ngadaweung sakedeung teu nyuling-nyuling ngacan. Semet ngareureukeun ka capetas tarung ngalawan lobaan. Saterusna asup ka bedeng ngadon ngagebrak nepi ka isuk. Isukna isuk-isuk keneh. Asmara jeung para anak buahna miang dina perahu muru huma Datuk Bual. Sedang Wisnu mah cenah rek diteang ku Siti Jubaidah. Alasanana sinan Wisnu Kamandaka teu datang. Ari diteang mah piraku teuing make embungeun. Nya antukna Wisnu Kamandaka ngajanteng sesoranganan sisi walungan tabir. Nungguan anu rek neang. Teu lila nu nungguanana Siti Jubaidah geus anjog deui ka palebah Wisnu Kamandaka. Budi paramngina katempo siga anu bunga. Sabab katempoan Wisnu Kamandaka geus keur ngajanteng dina tampian.
Kang tos siap. Hayu diantos ku sadayana di huma. Situ Jubaidah langsung umaja ka Wisnu sangkan buru-buru miang jeung manehna. Ari kitu Nyai moal ka bedeng akang heula. Wisnu ka manakang heureuyan Siti Jubaidah kitu teh si Siwo. Hari engkang bade naon ka bedeng heula? Kuriak digulung careuh. Siti Jubaidah ngartieun Wisnu ka manaka ukur ngaheureuyan dirina. Sabab Wisnu mah lain lalaki toloheor, moal daekeun ujug-ujag kana teu puguh. Kitu cek pikir Siti Jubaidah. Akang atuh anu ngadayung parahuna nya. Nyai malingi di payun, urang kebut meh tereh dugi. Wisnu nawar sangkan manehna anu mawa parahu, da ceuk rarasana mah geus pinter mawa parahu. Teu kedah ngebut engkang pilih ti kelebuh. Walungan tabir teh jero. Situ Jubaidah ngagebes Wisnu sabab bisi nya dibawa ngebut kuriak ti kecebur. Sedang manehna apaleun jan Wisnu teh teu biseun ngojay. Atuh ti kelebuh mah aya Nyai ieu, panyai teh ahli ngojay. Wisnu siga anu resepeun ngaheureuyan Siti Jubaidah, hayo we dioconan. Ku abdi we atuh, ku engkang mah birih cilaka. Siti Jubaidah jadi sieuneun, sabab sing nya oge bisa ngojay, ari kudu bari nulungan Wisnu mah moal kaduga, sabab manehna teh ukur pangawakan awewe. Moal atuh bari alon wae keun ku akang. Antukna Wisnu eleh carita ku Siti Jubaidah. Garacat duanana kana perahu. Wisnu di tukang ngolah perahu. Ari Siti Jubaidah diuk dihareup nukangan Wisnu. Sai tabir malidkeun dua angen-angen anu sarua keur lumantung ka lampang lamunan. Cecepretan cai walungan ting gurilap kasorot cahya srangenge anu keur meujeuh rai-rayan. Paneuteuk Wisnu nyangsang dina waruga anu nonggongan. Rambutna nu ngarumay ririaban kaanginkeun. Nyambuangkeun wawangi kasturi. Tapi Wisnu kamandaka teu nyadareun sapanjang manehna keur paduduan dina parahu aya sapasang mata anu terus mencerong tina jero rungkun. Kadang ngaluarkeun sora ngagerem. Tapi lantaran Wisnu kamandakeun ke aya di tengah walungan, jadi sora anu ngagerem teh teu kadengeun. Anehna deui anu dina rungkun teh terus gogorobasan nutur-nutur Wisnu kamandaka ti kaanggangan. Manuk murai jeung buku haur ngear balekir. Mirik dua ati anu keur koler simbar. Sakapeung nu geulis ngaliekeun bari maledogkeun imut pangirut. Wisnu kamandaka jadi malaweung. Ceduk parahuna numbur catang anu malang dina walungan. Cungkel parahu teh ditangkub. Duanana langsung ti kejebur ke walungan tabir. Engkang mah balang wae. Untung cai walungan nuju orot. Paminuju jaah mah tos pati urang bakal kalebuh. Sanggeusna pikasih si walungan anu geulis cumarita siga anu ngambek. Tapi leungeunna mah anger pageuh murangkel kana peupeuteuyan Wisnu. Duh hapunten Nyai. Ditengalian akang kekalangan we kudu nonggongan. Janten we ti kalebuh. Buru-buru Wisnu sasadu ka Siti Jubaidah
manehna ngarasa salah geus lalawura. Teu sawios engkang etang-etang hejikeun rasa sugan jaga ka perang menak bagja sareng salira. Sanggeus ngucap kitu balanyeh Siti Jubaidah imut ngagelenyu. Paneutupna langsung jumerelat niruk di jantung Wisnu Kamandaka. Sing ayeuna oge akang mah siap Den Putri. Wisnu deui ngareun Siti Jubaidah siga anu nya. Dasar jawara teu kaop nempo nu geulis langsung kairut ka pincut. Engkang mah dasar pameget teu payaan. Jeretit nu geulis niwit balanyeh maledogkeun imut. Laju upuy apa yang ngabebenar papakeanana anu awet-awetan akibat kuti kecebur. Kulit anu ngambut kaung tembong sakolebatan ngaruntuhkeun kalalakian Wisnu Kamandaka. Engkang, ayo urang teras ka umat ya. Nu gelis ngagoran Wisnu ngajak neruskeun lampah. Sabab Wisnu Kamandaka kalah ngadon ngahuhuleng siga anu ngadak lindung. Siap atuh urang kana perahu deui. Janji moal ti kecebur deui. Ngomong kitu teh bari ngojengkang murukana perahu. Anu maksud mah rek neruskeun lampah mapai di balungan. Tekadah kana perahu engkang datos saket ti dieu mah. Kantu norobos rungkunuk larungkunukun hoe. Tarik we perahuna ka darat bilih palid. Nu geulis cumaritana bari nuduhkeun rungkun-rungkun hoe. Anu ting rungkunuk di antara kakayun jerangkung. Tah tos dugi engkang. Bener wae sanggeus ngasur rungkun hoe srog kepada taran anu lega. Anu siga karek meunang ngahuru. Tatanggalan patulayah dina liliwatan. Kang bade ngaleut heula Siti Jubaidah tu banyak ka Wisnu Kamandaka di barung teuteup ka deudeuh. Manehna ngarasa reueus bisa barengan jeung Wisnu Kamandaka. Lalaki anu jadi buah panglamunanana. Ulah teuing Nyai, itu batur-batur tos ngawitan berang damel engke we sakantenan reureuh. Wisnu nolak sabab eraeun ku batur anu geus keur ngaseuk. Bakuna mah bisi disangka ogohan. Mohon atuh engkang. Sanggeus ucap kitu laju Siti Jubaidah nyamperkeun indungna ngadon nyokot aseuk jeung bibit pare. Kalakuan Wisnu jeung Siti Jubaidah dina sajroning keur ngaseuk jadi tongtonan pramojang jeung bujang anu keur mantuan ngaseuk. Anu satadina ngaseukna bari kakawihan ngadadak jempe. Panon maranehna terus manco nyerangkeun tingkah pola Wisnu jeung Siti Jubaidah anu sakitu layeutna. Sabab di uluan tabir mah can aya anu model kitu. Tabu disebutna oge. Kira wanci pecat sawed anu ngaraseuk eureun heula. Brak dalahar barake cerakan dengan sanguna rupa-rupa pasakan uluan tabir. Aya daging landak, aya gulai lauk patin, sambal teri, balado terong. Tapi kabehanana oge samaralada. Wisnu Kamandaka sajroning dahar teh teu waleh humarurung. Kutra biasa ngadahar kaolahan anu kacida ladana. Kunaon ari engkang tuang teh bari humarurung. Siti Jubaidah aneuheun ku Wisnu Kamandaka. Aya lalaki eleh kulada. Pikeun manehna mah kakaramanggihan. Aya lalaki sieun kulada.
punten Nyai, akang mah biasa kenal ada. Wisnu Kamandaka ngomong kituna bari rembai cimata. Sungutna teureun-eureun seuseha. Kang mah epes meer. Diwapan atuh ku abdinya. Situ Jubaida Sumarita bari langsung nyodorkeun sendok anu pinuh udahareun. Marek ngahuapan Wisnu Kamandaka. Tapi keur kitu ujug-ujug aya nu ngagaur. Sada sora Manglodaya teu pati lain ngagajel ka tengah huma ngadon ngagaur deui tarik pisan. Tapi sanggeus ngalika Wisnu Kamandaka eta Manglodaya teh ngagajel deui kana rungkun. Laju ngiles ka jero leuweung keledegan. Pun para wargi Lupina Ceros nyambung anu judulna Harimau Campa bagian ke-10 urang cekapkeun dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Pobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersa ngapunten kana sanes kanten kaluputan kelepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi salepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng gantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.